Absen bud dapur seni jeung budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana tuh penonton anu ngajawab salam lagi jawab sorangan ari Mas. Coba kan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabaripun sae? Matur nuwun sampun dugi teng mriki kula nggih sae. Mugi-mugi sedaya mangke dibere kesaean sagala-galane nggih. Padha-padha nggih. Alhamdulillah matur nuwun sanget nggih. Nggih, mugi-mugi sing dugi teng mriki diwenehi keslametan sedaya-sedayane. Ngertos teh? Ora nulir. Ini kita bisa bahasa Sunda, Mas. Kia tuh entos lami ya di Sunda abi mah. Oh, gitu. Bumi abi mah di Bandung. Di Bandung. Di daerah Nyengseret. Nyengseret. Nyengseret, Mas. Nya pertama di dinya pindah ke Jakarta Rumah Sakit Hasan Sodikun. Oh, Rumah Sakit Hasan Sodikun sih teh. Hasan Sadikin, Mas. Eta dekat eta pemerintah teh ya. Nya, naon? Eta pindah deui abi teh. Pindah deui ti Hasan Sadikin teh ka mana? Ka daerah Garut. Di mana eta? Daerah Leles. Leles, Mas. Abi disalahkeun wae. Ya aing nu capek mah di dieu. Masalahkan wae sekedik wae tuh jadi laliur abi teh tuh. Laliur. Kajung laliur segala rupa. Kumaha kabarna ari anak kumaha anak? Ya, eta karosan teh budak api nu kahiji ujung teu raraos. Aduh karunyanya budakna nu kahiji bu teu raraos. Ai budak nu kadua? Nu kadua ge teu raraos. Ai budak nu katilu panetilu budak kumaha? Nu katilu ge teu raraos. Oh, karunya. Ari istri Mas? Tah eta raos pisan. Kemana wae aing mah? Monya aing nu kahiji teu raraos, ai pamajikan raos pisan. Ya kan budak abi kan cager maksudnya Mas. Tah eta budak abi kan kering panas. Oh. Ku abi dibawa ka dokter dipasen obat. Alhamdulillah panasna sok iu. Kala balikan kumaha cicing. Budak abi kan kering panas. Kering panas. Dibawa ka dokter. Terus diberi obat. Alhamdulillah langsung panasna iu. Lain iu meureun Mas tiis. Ini bobok wae ngetarang. Aduh, aing manggil orang Jawa. Lain teh aya bedana antara Sunda jeung Jawa, Mas? Gampang teh bedana tuh. Nah, bedana bahasa Jawa jeung Sunda mah huruf A jeung O wungkul. Oh, jadi lamun di Sunda make A, lamun di Jawa make O. Contoh ngaran. Sudana, Sunda. Sunda. Lamun di Jawa Sudono. A jeung O wungkul. Lamun di Sunda mangga di Jawa monggo. Lamun di Sunda calik di Jawa colok. Eta loba budak jeung culak colok di dieu siapa? Bahasa Sundana calik. Tah colok. Lamun dihijikeun mangga calik, monggo colok. Kumaha aing mah urang Jawa kacau pisan ya. Lamun geus calik teh sok baal, Mas. Mangga calik pilih baal. Monggo colok baal. Wah, atuh aing karunya nya. Hese. Mending bawa Mr. Jun gitu cara nama. Karuna mau di dia undangannya ayah Bapak Camat, Bapak Camat. Oh, di dia lamun camat lamun di Jawa. Selamat siang Bapak Comot. Cara yang teuing jadi camat di Jawa mah. Nya atur nuhun Kang Oni terus diulem di dia. Neng Kori. Budak ora. Tapi potongan kayak tingali. Nah, kumaha kitu Mas potonganana? Nu seger jelema teh. Naon seger teh? Segerdu maksudnya. Segerdu. Naon segerdu teh? Gede. Wah. Ai Neng Kori mah lain tipe segerdu, Mas. Lain. Naon? Tipe nate tipe simple. Simple. Naon maksudnya simple? Simplendu. Kang, naon? Neng Kori mah lain simple. Naon? Lain, naon sabar lain. Naon? Neng Kori mah kalau di Jawa itu potongannya Rabu Legi. Naon ta Mas? Rada bulet itu ginu-ginu. Absen bud dapur seni jeung budaya.